Assalamualaikum sampurasun jorelat. Tah urang neraskeun dongeng nu kamari nyaeta si kancil menyerahnya nyerahkeun dirina ka si Bapa Maung. Jadi ceuk si kancil teh sigah anu geus pasrahnya ka si Maung teh. Padahal mah si kancil teh keur neangan akal. Da si kancil maka panan sato anu loba akal na pinternya. Tuluy kieu ceuk si kancil teh. Lain hiji-hijina raja hutan di dieu teh. Aya hiji deui mau anu leuwih gagah batan maneh. Aya hiji deui mau anu leuwih kuat batan maneh. Jeung leuwih sangar batan maneh Bapa Maung. Aya dua jeung maneh. Lamun maneh bisa ngelehkeun itu nu hiji, berarti kakara maneh eta anu jadi raja hutan. Kitunya ucapna si kancil teh. Atuh si Maung teh ambekeun teu narima disebutkeun manehanana lain raja hutan nya. Da meureun hayang disebut raja hutan manehanana. Tuluy si Bapa Maung ngomong kieu. Nu balik maneh cil. Bener. Aya deui anu leuwih kuat batan urang. Aya nu leuwih hebat batan urang. Kitu ucapna si Maung. Tuluy si kancil nemalan. Nya atuh tadi waktu urang arek hayang nginum. Waktu urang tadi hayang nginum kusabab haus, urang tadi ningali eta Maung badag, cabak kuat, cabak sigah gagah. Urang ge cenah tadi arek di mangsa kumanehanana teh. Kusabab urang percaya ka Bapa Maung, urang tadina mah arek manggihan Bapa Maung supaya Bapa Maung ngalawan itu Maung anu hiji. Ameh Bapa Maung bisa ngelehkeun itu Maung hiji, ameh Bapa Maung jadi raja di dieu hutan. Gitu ucapna si kancil. Jadi ceuk si kancil teh lain maneh hungkul cenah anu kuat di dieu teh, tapi aya hiji deui di ditu cenah anu leuwih kuat batan manehna cenah ceuk si kancil teh. Ari dikitukeun mah teu narima nya si Bapa Maung nu ieu mah ngahakan si kancil teh. Jadi si Bapa Maung nu ieu teh ambekeun. Tuluy ngomong kieu ka si kancil. Ari kitu mah hiap cil. Urang teang. Urang lawan ku urang. Urang beakeun ku urang. Nah nya itu nu hiji leuwih kuat batan urang. Kitu ucapna si Bapa Maung. Henteu kacatur lamina si kancil teh ngeureuyeuh we nya caritana mah nuduhkeun jalan ka hiji tempat anu tempat pacicinganana si Bapa Maung nu hiji anu kuat caritana. Saleumpang we nya si kancil ti hareup si Bapa Maung ti tukang nuturkeun kitu tah. Tuluy geus dihareup teh mengkol ka kenca. Tuluy nyusur-nyusur jalan. Teu kacatur lamina si kancil dugi kana hiji tempat di tengah leuweung nyaeta aya hiji sungai anu dituduhkeun ku si kancil. Tuluy si Bapa Maung nanya, "Di mana cil tempatna Maung anu hiji teh? Urang buat giru lawan, urang geus teu sabar." Kitu ceuk si Maung teh. Tuluy ceuk si kancil nemalan. Ieu di dieu tempatna teh Bapa Maung cenah. Di jero ieu sungai.
Tadi urang waktu arek minum manehanana bijil, panona hurung, sihungna rangeteng, kukuna paranyang, awakna badag, pokona mah kuat, sigahna maneh ge bakal eleh kudu bapa maung dihanap. Gitu ucapna si kancil teh nya manas-manasan. Atuh teu narima si bapa maung hiji teh. Modong kitu kancil. Halik ku aing urang lawan. Mana? Kitu nya. Tuluy we. Si maung hiji teh lumpang ngagoy-gagoy. Di mana cil? Gitu ucapna si maung teh. Tuluy cek si kancil teh. Tong kahanap cina sok geroan bira. Gitu cek si kancil. Tuluy si maung eta di luhur cicing dina galengan sungai teh nya, sungai anu jero teh. Tuluy si bapa maung ngaharegem. Oh, atuh teh tihanap teh aya deui sora. Wah, cenah bukit tarik sorana teh. Atuh si maung eta nu di luhur teh reuas ngarenyag kitu teh. Alah, pikirna kieu. Alah, geuning nya euy cenah. Aya maung nu leuwih gede sorana cenah. Tuluy da manehna ge mung eleh nya. Si maung teh ngakurem deui leuwih tarik. Oh, kitu tah. Ari pek teh aya deui ti handap teh nemalan leuwih tarik eta mah. Wah, cenah nya auman ti handap teh ka luhur. Barang kitu si bapa maung teh leuwih amekeun. Tuluy ngomong, "Kaluar sia maung." Kitu ucapna si maung ti luhur teh. Ari pek teh ti handap ge nemalan akur leuwih tarik. Kitu deui teh malanana teh akur. Beuki lila si bapa maung amekeun. Tuluy ku si kancil diomongan kieu. Lamun ieu wani maneh teang kahanap. Sok lawanan dihanap. Hancur gadinya maneh mau kahanap. Sok lawanan. Ai ti dinya teh si maung teh mikirnya. Oh nya cil. Keun cenah urang ngancog. Tah. Pas kitu si bapa maung teh ngancog kahanap. Kejebur teh nya. Sing horeng si bapa maung teh nya di jero teh gogoruan. Di mana cil maung na cil? Gitu ucapna si bapa maung. Sing horengnya anu tadi nemalan nya eta sora agemanana manehanana sorangan. Tuluy anu ditingali ku manehanana kahanap eta sigah maung padahal mah kalangkang manehanana nya eta dina sungai eta teh caina herang. Padahal mah eueuh di dinya teh eueuh maungnya. Jadi si kancil teh nipu ka eta si maung gitu tah. Padahal mah di dinya teh eueuh maungeun eta mah cai herang dina sungai anu jero. Si maung ti luhur noong kahanap sigah aya maung teh padahal mah kalangkang manehanana. Sora anu tadi ngagerung ujung ngagerem teh padahal mah sora aungan manehanana nu balik di kaluhur. Lila kalilaan si bapa maung leuleuseun hayo hojai wae arek naek kaluhur teu bisa da luhur. Tuluy si bapa maung ngomong kieu. Cil, maneh nipu ka urang. Hanyatkeun urang.
Tuluy ucap si kancil. Eta balesanana kanu ingkar janji. Kitu tah balesanana kanu sok ngingkari janji gitu tah. Alah ujang Nyai beresnya dongengna si kancil ngelehkeun Bapak mau cekapkeun dugi ka dieu sampurasun permios.